gara-gara ini sia cujang aing jadi riwa kieu lah. Alah. Sampean. Sia mah direksakeun teh olor batu digugubuk jadi kieu sia kajadianana. Emang lamun sia apal dieu. Salakina keluar sia. Salakina nu mana sia teh sok tahu pisan. Ih sia mah emang bieu salakina keluar teh. Cira botak, dada buluan, irung, mancung tapi ka jero. Anu kena gede. Lamun aing dieu teu boga jurus ngagilak. Ting kumaha tah? Jadi mabi pas heula. Sia mah Sujang. Pas dek neungel ka mah, kumaha teh ngelok kayak kitu. Bari dia rawel teh lato-latona kumaha teh. Terus kumaha mak? Di sakara-kara sia Sujang pas dirawel eta mah. Ngaprak we langsung. Sia mah sok tahu teh bogohan salakina mah. Aing oge nyaho. Sawun, culun, apaan aing tetanggana. Ah, si mama itu teh sok gede bohong wae. Emong sayang. Geus tong diperpanjang. Urang ngobrol anguran bari ngopi-ngopi teh ya. Aing mah inget kana nu tadi. Asal kana tegenah. Minang wae difitnah. Emong geuli cantik. Gus. Sujang, toko teh eta minuman kosong, opieun kaluar-luarkan. Geuli, jodoh. Sayang, emong soleha. Jep, gelis, bager. Di urang ka ditu urang ngopi, geus. Yuk, urang ngopi, yuk gelis. Nyaa. Diuk nya urang ngopi. Jep, gelis soleha. Loba, aya Astrol, aya Pipi Pepe, Orson. Ada nanti baru keluarkan. Ayeuna dikeluarkan. Sujang, sok atuh eta opieun teh kaluarkeun. Siap mak, tunggu mak. Tunggu mak. Sono mak. Nah, tuh datang opieunana. Sok kumaha pangmukakeun tuh. Sok urang ngopi, jempe. Tuh, astrot, eta teh astrot. Jep. Tong cari wae. Lihat tak kene. Jempe. Iya lihat itu. Wah, aku udah bilang mana saya konor jep. Di mana yo? Di mana? Jempe, jep. Emong gak kieu. Aing teh boga tupik anyar sia emong mata ngagerohan maneh teh. Anger sih mah. Digosip keun deui wae. Apa teu maneh si Samira ayeuna hidupna di kota digawe pabrik. Kusaha eta teh ngasupkeun teh? Oh sia mah teh teu nyahonya. Ieu sahan boga jasa eta Samira yang gawe. Mun eueuh aing. Oh, maneh ge pernah nulungan? Oh ya kusaha deui. Tapi emong ayeuna hirup geus geunah kitu. Sugan pernah nincak ka dieu. Ungah ka dieu. Can pernah. Oh mung aing teh anu gede jasana. Juga nanya-nanyakeun eta si Samira ka aing. Ieu deui si Sakira. Adina nyieun warung sisi jalan. Kusaha eta teh? Ku aing eta teh mang meulikeun tanahna teh. Ieu mah tanahna. Aing mah takdekeunana. Goblok kita si emong nemu kaelkeun pisan eta ngomongna teh. Asli ngomong naon deui teh? Henteu eta we, aing teh pan gede jasa ka barudak dua eta teh. Tapi mending pisan mulang tarimana. Sia mah kali sakitu aing mah tabrak we eta jasana olotna datang ka aing. Kamu apa? Tah eta kamari. Si Edin anu dihareupeun hutangna ku aing eta teh pangmayarkeun teh. Dia mah ukur bayar hutangna. Yeuh, aing mah
aing nu pamikanana. Ku aing kan bisa dijikeun deui ku aing tak pulang kumaha ka aing tah kasih eta teh. Keningan jasana teh gede si kemong pada teh mau pikir. Siap geus ngomong di naon wae. Yeuh, ieu tunjukna teh kotok ka aing. Pasti ka aing nunjukna. Heuh, hakal ku sia. Sujang. Bubuk deui kitu ka jero opieun teh. Aing asa dihina kieu ku si kemong. Haginum aing haginum lah. Geus apikeun. Haginum aing Kan sujang. haus. Haus. Buru ujang, apikeun. Aing mantau yang kumaha.